tuh budak keur ngarit daekan tuh budak hebat budak tah. Hebat tuh budak tah. Daekan resep urang mah coba orang tanyakeun. Weh. Jang, keur naon Jang? Ngarit, Pak. Ngarit. Daekan maneh. Daekan Jang, aduh jukut mah harejanya. Mantap ya mah. Daekan emang ke sekolah. Sekolah, Pak, nu libur aja. Libur. Oh, mana poe naon poe Kemis ya. Pas libur panjang bagi rapot Oh, terus bagi rapot sekolah naon Jang? MTS PS di mana? di Patan. Oh, Patan Dina Ya. di Gunung. Alhamdulillah gitu. Jadi budak mah kudu istilahna daek bebantu ka kolot Jang. Ieu maneh bakal aya kemajuan. Jadi lamun Jang, lamun saibaratna daek mantuan kolot ngawaro kana parentah kolot mah insyaallah barokah Jang. Iya. Bakal pipintereun dinuakeun lah ku bapak. Aduh aing hayang ya boga budak model kieu. Ganteng di Jawa ieu. Turunan awa turunan iya Prabu Siliwangi make ieu make ikat hebat Jang Oh jadi enak teh libur panjang. Ya. Bukan cita-cita yang jadi naon Jang? Ayam mah jadi abri cuman Pak semuanya. Oh jadi abri. Halus bela negara, bela agama tak mun patham kan masalahna di anu dicaritakeun bidang agama terus kabeh. Mimiti pendidikan formal dan non formal gitu tak umum hukum hukum agamanya tulis baca hitungnya terus eta geus tina MTS nya MTS teh sanawiyah terus aliyah tadi aliyah meureun kuliah kuliah mah capek Jang Ya, Pak. mending jadi boga cita-cita kuliah hayang nyokot jurusan naon akabri teh aning akabri angkatan kepolisian Republik Indonesia genah jadi polisi mah teu ripuh teuing kan lamun jadi abri bela negara Jang bela negara nyekel bedi mun jadi polisi ngamankeun lembur kabeh jadi manunggal antara polisi jeung masyarakat teh manunggal naon ngahiji meureunannya ngahiji saya Jang kolot mah ngomong teh jadi didoakeun lah jadi cita-cita yang jadi abri apa yang jadi polisi? Ayamnya jadi abri, Pak. Jadi abri leutik awakna teu kudu genut kieu tah jadi wowog jadi abri teh angkatan bersenjata Republik Indonesia pan jadi tentara Prabu Siliwangi udah turunan Siliwangi jadi Prabu Siliwangi kan titip dari bapak mah titip teh kudu nurut ka kolot rajin belajar belajar sekolah walaupun belajar ngaji walaupun belajar di gawe itu belajar masuknya teh Jang termasuk belajar kan tidak masuk teritoria kesekolahan jadi ya mah ngabangun jiwa ngabangun hati ngabangun badan kan di sekolah mah ieu lamun ngarit keterangan anak ngarit kudu kumaha tah ieu mah ilmuna ilmu naon ilmu alam ilmu pertemuan antara urang jeung pagawean jadi ngarit teh urang baheula keur leutik urang inget ngarit kieu tah terus alhamdulillah kolot anu geuring bisa katulungan jadi anu disebutkeun budak nu soleh teh hiji turut parentah Allah dua turut parentah Rasulullah katilu turut parentah indung bapana lamun diturut parentah indung bapa insyaallah Allah oge mikarido ka eta budak ta eta ngaranna budak soleh ulah hayang boga budak soleh di ngaranan soleh kalakuan salah keugeuh aja disuluh gitu jadi didungakeun ku bapak lah sing jadi budak soleh pinter otakna cerdas jenius sing naon cita-cita sing diijabah ku Allah Subhanahu wa taala eta mah tikad urang rek jadi abdi jadi polisi jadi pengusaha rek jadi direktur insinyur presiden teu langkung Allah Subhanahu wa taala ngan urang kudu ngabogaan pamadegan kahayang teh kumaha carana supaya ulah cara bapak urang ieu keur naon ngarit Keur ieu kebo muning Ya. boga muning barahiji hiji boga muning hiji nu saha nu bapak nu abah abah nu abah
Jadi abah ini pengaruh merenang Iya. gering. Ente. Siapa lah? Oh, meureun capek meureun geus kolot deui syukur jang. Oh kitu we ari kolot mah mamatahan kudu jadi ilmu soleh bagernya. Cager bager. Jadi ieu ilmu hirup teh. Ilmu hirup teh disebutna mustika dalima jang. Mustika dalima teh aya 5 rupa. Hiji cager, 2 bager, 3 jujur, 4 pinter, 5 singer. Ari cager sehat model kieu, bager kalakuana daek nulung ka kolot, cager bager jujur. Lamun diamanatan ku batur kudu ditepikeun, ulah teu ka disimpangkeun, ulah teu ka teu ditepikeun jabatan amat. Kasipulan pangbejakeun kieu ulah ditamahan, ulah dileuwihan. Bejakeun we kitu. Cager bager jujur, pinter otakna jenius jang. Jenius otak teh pinter. Dina ngajina pinter, nulis pinter, berhitung pinter. Lamun menang beasiswa kuliah saibaratna ka mana ka Amerika ke ka mana ka Jepang, tarima jang. Sugana jadi pengusaha cager bager jujur pinter singer teh rajin tekan digawe singer lain mesin jahit singer imah rajin digawe tah singer gitu jadi budak teh halus lah bapak cocok ya yuk duampi doana we nya jang ya sing pinter wah pinter yuk jang yuk assalamualaikum. Kabar udak anu penting mah urang kudu dialajar digawe kajenting urang pangkatna insinyur lamun teu digawe mah tetep malaya kamajuan negara Republik Indonesia. Jadi anu paling utama mah rajin digawe dina sagala rupa ge rajin digawe ulah ngaku jadi pegawai tapi kararedul nya anu akibatna ngarugikeun pemerintah kitu tah atuh anu gawe meureun anu di pabrik ngarugikeun bos. Jadi orang teh anu paling penting adalah rajin digawe, amanah, mustika dalima, cager, bager, jujur, pinter, singer, ta eta. Nu paling utama hirup mah. Sok kajenting ceuk paribasana ieu mah nya. Boro-boro sakola adalah nu teu sakola oge ari rajin gawe mah bisa neangan dahareun. Anu penting mah urang mah dahar. Dahar nu penting mah. Jeung make baju we kajen butut-butut oge nu penting. Orat katutup tak kitu we terus urang rajin digawe rajin ibadah tak eta robana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah eta nu penting mah kealusan di dunya jeung kealusan di akhirat wakina aja banar jeung minta dijauhkeun tina seuneu neraka nya eta saneatna urang kudu berjuang ngalawan hawa nafsu anu mung anu digoda ku setan eta sok rajin digawe barudak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yo, nu penting urang silih dukung, silih bantu kahiji sami-sami muslim, kadua sanagara, katilu jelema miskin. Yo, sampurasun ulah hirap subscribe hatur nuhun dulur abah kabeh seluruh dunia untuk seluruh Indonesia sadunia lamun ngarti. Ayo assalamualaikum.